Ya sampurasun baraya duh tuh dewek mekiwe di sawah tempo tuh sawah lagi pararanen dulu tuh tempo kayak itu ayo nama panen bisa pakai main bola ku barudak lojang tuh dalaga anyar panen dewek teh tuh wah sugan we tuh halodo nepi ke Agustus jadi bisa lolomaan di dia dewek teh euy alah asa cikan nih diperakan teh kamari itu ayeuna diharikeun geus panen kieu wah karena teh barudak teh main bola di dieu deuryang alah kieu we sapopoe mah dewek mah dari idara di sawah sorangan nih bari surangi sileung dulu tuh belah ditu sarua belah ditu ge orang ngurilingan di sawah yang dawai kayu orang idar kayu tuh tuh ya ya kebon dawai kita segala air teh komplit pokoknya mah dulu kieu we dewek mah tuh di sawah anyar panen dulu baru kana tuh loba pokoknya mah segala macam oge di dieu mah aya balong aya tangkal cau wah pokoknya mau panen segala rupa na bentrok dulu lain biasa unggul segala panen cau aya di teh aya peuteui lauk bieu karek nyai roba alah kieu we sapopoe mah dewek jeung sawah kukurilingan di sawah kieu we tuh aya mah lega dulu bisa rek gogoleran di sawah garing aya mah rek main bola bisa segala macam bisa jadi dulu tuh dari wah lega gitu tembok itu tuh ya baru kana sawah gitu lega alhamdulillah udah dijual udah dipakai imah we beak atuh sawah teh dijeunan imah dulu dewek mah kemana deui nya euy kabeh ditu kitu cik orang noong kabeh ditu cobaan kabeh ditu tuh baru udah marahin lang layangan dulu wah lang layangan lagi tinggalikeun loba gedeng deui barudak pada rijil geura wah ayeuna mah bebas barudak teh asal ngagara di sawah ayeuna mah moal pasti ka dieu tah tuh geus dipanen ayeuna mah aduh ieu tangkal naon mending halangan di sikehead teh alah euy cak betah kieu di lemur bener matak pika betaheun lemur teh masih kena lega sawah mah di kota mah dulu geus giung ku polusi baru kana jadi dia masih kena lega sawah hektaran kebon masih kena lega dulu aduh ai geunah batak pika betaheun ngaliwat geunahna dina sawah kieu mah dulu kudu di restoran hayang dahar geunah mah jeung asin jadi jeung tahu sangu liwat daharna di galengan kudu kukumah tak eta nu matak nikmat dulu kudu ya segini kolot baheula mah dulu tanpa kukumah geuning kecep-kecep cai sawah am na hiu sarareha teh dararagjag matak penyakit baheula mah nu aneh-aneh beda jeung penyakit ayeuna mah geuning wah segala aneh geuningan ngaranna ge ripuh penyakit ayeuna mah baheula mah paling ripuh ge hapur romeheun ada hareunana atuh baheula ge alami bahan kimia teh siga model ayeuna ya kitu udah lah mana deui nya urang idar-idaran ku kurilingan ayeuna mah kemana ya tuh nyalikeun manuk geus ngarabring tuh ka itu tembok anjir kacolok aing badaya cuman detos daya ya ieu mah sawahna can dipanen tuh dewek di tengah-tengah sawah tembok alah di tengah-tengah king ararateul halangan segala nah teh manung tembok
ya manuk namun sawah keur kieu kudu dijagaan loba manuk loba hama geuningan nalikeun manuk sing belalawar mah tapi kabetaheun da ieu mah jarakna jeung itu teh beda sababaraha poe pokona mah itu beres ieu nu dipanen nalikeun tuh parena ge nalikeun matak aya paribasa ilmu padi abangku tah ilmu padi teh naon nalikeun pare mah beuki eusi beuki tunuk tah turutan ilmu padi satinggi-tinggina urang ilmu ulah tangah kudu tungkul nalikeun beuki eusi teh beuki tungkul ilmu padi abangku ulah naon eta sarojeng artina teh ulah sombong ulah adigung artina teh mantak nih aya keur viral di TikTok naon teh ilmu padi abangku tah ieu ilmu padi teh beuki eusi beuki tunuk tak dina kahirupan kudu diterapkeun ilmu padi ulah sombong komo keur aya mah nya urang teh kudu tungkul dan dunia mengacu ukur titipan deuleu jadi ceramah dewek teh euy naon itu dia ya kitu meureun badaya anu kapihatur nuhun anu atos manco Mang Cepot kegiatan Mang Cepot kieu wae dewek masa poe teh di sawah kitu anu kapihatur oke berjumpa deui jeung Mang Cepotnya di sanes waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Hush.